Maut namang Sarip teh tadi berang kira tabuh tiluan, teu age-age dikurebkeun cenah ngadaguan si Ona, anakna anu dibawa ngumbara ku salakina ka Surabaya. Sok padahal ajengan Arif geus ngawawadianan sangkan layon buru-buru dikurebkeun. Bima mah pamajikan Mang Sarip tadina mah rek kumaha alusna cek ajengan bae, ngan si Ona hayang nenjo heula beungeut bapana. Ulah waka dikurebkeun emanya, wios enjing we. Cek si Ona dina HP, teu majar kumaha, ajengan ge antuk namah nurut. Pangemutna nepikeun enggeus diturut jeung hanteu namah kumaha dinya. Atuh layon teh sina ngajepat bae di tengah imah sabada dipula sarasa kumaha mistina mah. Nya isukan kari ngurebkeun da ari liang kaluat mah ti barang gujrud Mang Sarip maot oge geus dikali. Umumna urang lembur angot di kokojoan ku tokoh anu ngarti kana harti pardu ain nalika tumiba papai teh tara lelewode boro ka saksi ahli tajub leukeut salat rikat jakat dalah ka jelema biasa anu ukur ngaku Islam bari kana salat belang betong malah tampola nama ukur taun kali ari sunah lebaran oge kawajiban pardu ain teh ya. Nya kawajiban anu lamun teu dipigawe bakal dosa sarerea anging aya salah saurang anu migawena siga kapapatenan. Nilik syariat mah umur Mang Sarip teh can kolot-kolot teuing. Kitulah tengah tuh punjul genep tahunan, orok kaya ririwit tik-tik brek kilang kitu ka sawah atawa ka kebon mah tara beunang dihula ku Bima mah teh abong urang lembur. Basana kaluman cimek blek di imah teh atuh ari cager meusan telenyeng deui ka sawah atawa ka kebon, untungna teh sawah jeung kebona teu pati jauh ti lembur. Cara poe tadi rebun-rebun geus miang ka kebon teu barang bawa dahareun da basa ku Bima mah rek dibahanan dahareun bisi lapar teh kekepehan. Malila rek ngaroris cau bisi ku cocodot. Heuh atuh mawa-mawa cai sakempis mah bisi hanaang. Moal mi ape imah we nya. Nah da moal aya nu ngaringki di imah mah. Anggur manehna kudu ati-ati. Kade ulah tuak taeknya. Teu nembalan kencling bae miang dijajabkeun teuteup Bima mah. Tepi kalawang pager tara-tara tisasari Mang Sarip teh ngarandeg heula malikeun awak. Bima mah ngajanteng keneh nalawang panto. Kade imahnya pokna deui. Heueuh. Tembal Bima mah bari teuing kila-kila naon nyaritana kitu teh karasa aya nu nyeuit dina hatena. Aya rasa melang eta meureun dumeh Mang Sarip teh geringan malah ayeuna ge can cager pisan. Kencling ka kebon sadatangna teh lunga lengo ngaroris pepelakan nyabai cau teh loba anu ku cocodot. Najan hanteu ari nepikeun ka purugul mah aya keneh keur anu melak. Pajar teu butuh ku cai keur nginum da basana teh moalila. Baning usak-usik ti koro laun-laun karasa tuhur betahan jakal teu narimakeun kaheman nu jadi pamajikan. Marengan panun poe hanjat ti korona karasa beuki ngoletrek rek buru-buru balik ti kago ku hanca pagawean nyaeta ngayuman pager ditahan-tahan kalah ka asa beuki kasiksa. Ras kana tangkal kalapa tuluy manehna tangga duwegan teh asa ngagupayan lakadala hate Mang Sarip nepikeun ka surak. Tapi dumadak murengkeud da apanan kudu ditaekan mani eueuh titaheun deui. Antukna gilig sejametik anu ngagupayan angsrod manehna naek beuki luhur na atuh sirahna ujug-ujug asa muir lieur katur lengan. Teu tahan tuluy manehna teh turun deui tuturubun
ilang kasadaran, koleang kubrag cinekel kana batu, les. Mang Sarip, Gorowok Mang Tanu anu pareng ngaliwat balik di sawah, gegeruan barang nenjo aya nu ngakedebut lebah tangkal kalapa di kebona Mang Sarip. tolong, Gancang ngagorowok deui menta tulung, hadena aya nu ngadengieun nya pada nulungan anu antukna dibawa balik. Aya keneh rengha pasa di jalan mah, ngan sanggeus datang ka imah geus teu empes-empes deui. Nenjo kayaan kitu, Bima mah tiba ngajerit bari ngagugulung layon Mang Sarip. Ceuk anu percaya mah cenah Mang Sarip teh maot baseuh, dapan maot ngadadak alatan ragrag. Pangaruhna sok matak noelan punu, kadituna teh sok gaplah lumaku, sigarek kemit apan rea anu ting purungkut. Tapi karunya ari Bima mah kudu cinekul kemit sorangan mah, angot alesanana teh ukur sieun di jung jurigan mah. Nu matak nya anu borangan jeung hengker imana sieun-sieun oge maksakeun. Nya cara hansip ukar Mang Tarno, Kang Juhe, Kang Kardi, tatangga-tatangga almarhum. Ti magrib keneh langit geus mongkleng, lain ukur poe katarik wanci, tapi kumega hideung anu ngaburayot ku pihujaneun. Dajeng saknyana deui, basangong adan Isa, hujan bahelir dicicikeun ti langit, di barung gelap dordar. Nu tadi-tadi geus nawae turek kemit, sawareh marulang ka imahna, basana bisi aya kenteng bocor, demi hansip ukar puguh mancen instruksi RW masih keneh cicing. Untung we Kang Juhe Mang Tarno Wakardi daekeun maturan, pribumi gasik nyieun cikopi, golosor leunjeuran durukeun, hawa tiris peuting kausir meusan ku cikopi panas jeung udud, oro kaya hujan mah can raat. Opatanana jarongjon di teras, dititah ka jero ku Bima mah ge marugen, padahal di teras teh sawer. di jero atuh ngopina. Ceuk Bima mah, di dieu we be hareudang, ceuk Kang Juhe ngabodor. Moal nya oge hujan ngecerek hareudang, nu sidik mah basane layon ngajepat, bulu pundukna teh carung kedang.
kapetingnakeun hujan ngaletikan tapi ngecerek. Nu kemit ting hariul asa tepuguh laku pajah teh, cikopi kari gegedohna, ududeun kari kuntung jeung calacah numpukna asbak. Angin nyeor, hawar-hawar sora anjing babaung karasana kunu kemit ma asa noelan pundu. Yuk urang ngusir tunuh. Cekang Juhe basa dina suku meja katenjo aya kartu gaple. Ayahnya kartuna? Arewos Hansip Ukar. Tuh, Juhe nuduhkeun kartuna meja di rohang tamu. Oh sok atuh. Hansip giat da nya atuh asa tepuguh laku jabatundu. Juga itu cokot. Cekar di ngajurung-jurung Juhe. Anu dititah mugen da puguh di emper atawa teras jeung ti rohang tamu teh anu ngajepat atra ka tembong. Utik buri, cek Hansip Ukar, kilang kitu manehna oge ngarempod. Encik atuh. Cek Mang Tarno nyurung-nyurung tonggong Hansip Ukar, tapi kalah undur-unduran. Kalah we pangkat Hansipnya. Cek Mang Tarno deui, dikitukeun teuing mah Hansip Ukar ngarasa kasigeng, kapaksa ngajurung kunung, tapi tiba ngoronang bari culang cileung ngodomang nyokot kartu gaple. Nenjok kartu gaple, mata anu opatan teh calenghar deui, Juhe ngocok kartu, hujan can raat, anjing babaung wuwuh matak muringkak, tapi kuno garapleh teu ditoli. Mimitina taya sorana naon tinu garapleh teh, areling keur kemit, nundak kartu jajauheun tina ulin bebeut sabekna cara sasari, anu matak anger we karasana teh comrek. Tapi lila-lila mah kadenge ting kareplek sora kartu anu mebeut bari dituturkeun hohoak, latwe poho manehna teh keur karemit, saruhud bari jeung sujud kana kartu. Hujan geus raat, sora kartu anu mebeut teh beuki temres, bimamah dibaturan ku tatanggana papada awewe teu bisa kukumaha ngadenge anu keur garapleh teh. Beuki lila anu gapleh beuki segut, kadenge aya nu ngagakak aya nu ngarahu, nepikeun ka basa Hansip Ukar ngareret ka tengah imah, pas lebah layon ngajepat anu maksudna marek menta cai ka pribumi, manehna calang ngapasanenjo aya pocong nguniang. Laju nepakan tuur batur-baturna sinanenjo anu nguniang, nya teu salah anu ngajepat teh hudang. Riwa, koceak anu opatan teh ngajerit, kituna teh bari laluncatan ninggalkeun teras, awahing rusuh meureunnan, gempeur campur sieun, lumpatna teu tarapti, sarerea ting jurahro, aya anu ti sorodot, aya anu ti tajong, aya oge anu nabrak tangkal rambutan, aya oge anu ti jalike. Nu di jarero imah tibang mesem, teu ejreg pisan atuh ngaradon gaple di pakemitannya, ceuk Ririwa. Horeng lain Ririwa anu ngajurung kunung teh, tapi ajengan Arif. Basa anjeunna ngontrol wengi-wengi sejak kemit, nyampak anu garaple, asa teu pantes, nya anjeunna ngetrokan panto dapur laju ngedalkeun pamaksudan ka bimamah nyaeta nginjem mukenna. Euleuh pamirsa sadayana, waktosna parantos teu nyekapan deui geuningannya. Da ieu mah carpon, carita pondok. Ieu gambaran dongeng kahirupan nya, sapopoe masyarakat kumaha we pan nya.
hal-hal nu aya di masyarakat esok kadang-kadang model tadi tianya maut basuh teh padahal gitunya maut basuh teh sok pada nyebutkeun sok jadi juri pan kitu dongeng mah dongeng bisa mengaruhan alam pikir jelemanya jeung masyarakat mun ngobrolkeun masalah jurig teh meni harusu mararanco bari jeung langsung percaya ai masalah jurig mah rek bener rek henteu oge nya sanajan lolobana mah gede wadul tapi dijadikeun kepercayaan ku masyarakat teh akhirna dijieun hiji carita ya nyebar we di mulut ka mulut ya nya resep salaresna mah ti zaman baheula komo kapungkur mah palawarginya naon atuh hiburan teh saencana aya listrik saencana aya radio nya beh ditu gitu jauh nya zaman karuhun urang can komo TV mah nya jeung HP kirang langkung 100 tahun kapengker atawa langkungnya hiburan anu pang dipikar resepna teh dongeng carita lamun aya kolotnya adongeng ngarariung we barudak leutik teh nya atawa rumaja teh ngadedengekeun hiburan kapungkur mah kalayan di mana urang ngupingkeun dongeng teh anu main imajinasi masing-masing jadi si pikiran teh ngagambarkeun gitu eta dahsyatna hiji carita teh ngajak urang berimajinasi gitu nyipta gambaran dina setiap dongeng deh gitu benten aya lalajo TV mah geus di desainnya gambaran anak gitu aya dongeng mah setiap pendengar imajinasina pasti benten-benten gambaran geulisna Ratu Jin ceuk si A kieu ceuk si B kieu pan model kitu nya lamun ceuk dongeng dia mah atawa sosok anu disebut Kasep gagah teh kumaha sehingga secara tidak langsung dongeng teh tiasa ngalatih imajinasi urang eta bahkan karya-karya teknologi itu nu zaman kiwari ayeuna teh nya jadi batur hirup urang asalna tina dongeng sok ngadongeng lamun jelema bisa ngapung nya kasawang lamun urang bisa ngalungit ngapung geuleutipan kitu nya tah akhirna kawujud we lahir we pesawat terbang gitu kabayang lamun urang kieu nya sok sidakep sinuku tunggal bisa ngobrol jarak jauh sakti baheula mah ayeuna mah ku telepon tiasa terus zaman malampir geuningannya bisa ngobrol jarak jauh ningali kana baskom ayeuna mah bisa video call kan gitu sagala perkara nu kapungkur mangan sabatas imajinasi hayalan kiwari ngawujud jadi kenyataan baheula mah disangka sakti disangka aneh gaibnya jelema bisa ngapung kiwari pan asal boga duit nya naik kapal ka mana ka ditu ka dieu nya ka Mekah naik kapal ngapung kapungkur mah atuh tiasa bulanan ka Mekah teh dugina nya aya nu taunan malahan mah nya di tempat persinggahan teh sok malah santren karuhun-karuhun urang baheula mah sapertos Syekh Abdul Muhyi Pamijahan barnya anjeunna hajian teh kan dugi ka Aceh masantren heula 6 tahun di Syekh Abdul Rauf Asingkili nya terus angkat deui singgah di India masantren di Sorogan angkat deui singgah ka Irak Sorogan jarah heula ka Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani nya terus angkat deui ka Yaman ka Mekah di tiap tempat anu disinggahan teh masantren heula Sorogan ilmu gitu dugikeun ka Madinah ajeuna Sorogan ka Syekh Ibrahim Al-Qurani nya muridna Syekh Ahmad Al-Kusasi harita teh gitu akhirna nampa we sanad ilmu gitu dina tarekat ya tarekat Syatoria Qadiriyah ajeuna teh nampi teh di Syekh Abdul Rauf kitu deh jadi hajian kapungkur mah palawarginya tahunan sakantenan masantren uih we ka Nusantara teh gelar haji teh kapungkur mah bonafit gitu jelma-jelma nu bisa hajian teh kalangan-kalangan menak kalangan-kalangan ulama gitu da balikna pasti bakal menang ilmu seperti ulama mata
Timul weh carita dongeng kapungkur cenah kiai anu mangapung ka Mekah teh unggal minggu jeleg aya di Mekah. Naon buktina balik nate sok mawa korma ngora masih kene geutahan nah, gitu. Naon eta teh carita-carita kitu bisa muncul saking bonafit saking naon teh kedudukan hajian baheula mah luar biasa. Akhirna sakur-sakur anu ngulutuskeun tokoh kiai wali nyeun carita yen guruna teh bisa ka Mekah ngapung cenah gitu. Sok aya pan di masyarakat. Eta nya kiwari mah pan ngarapung kabeh. Nya ayeuna mah rek kiai, rek masyarakat biasa, rek nu pinter, rek nu bodoh, ka Mekah teh ngapung, baheula mah dongeng. Subhanallah nya aya gambaran imajinasi karuhun urang kapungkur gitu. Sakitu pangindan palawargi sadaya nu tiasa kapihatur hapunten anu kasuhun bobot sapanon carang sapakan cag urang tuna dihanjuang siang urang teu neueuh haneuleuum sieum paranti nyokot ninggalkeun mangsa datang ka sampeur deui. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.